Ditempok kemana boy? Ditempok kumaha apa ngomongnya cenah arek ulin. Oh, sebentar disusul. Datanya biasa mak teu sok-sok keudengnya terus balik. Mah teu balik-balik. Oh iya geus barang bulan main teu balik. Nyatanya we tah dikurang di WA di teleponnya henteu aktif budak teh HP-na. Akan ngomong nama arek kai masih adit cenah. Maneh mah bisa ngeunahna we nyonyo HP ya Allah. Ieu nyalain ngeunah kan aya budak mah urusanan pamajikan atuh. Hah, ari maneh, ari nyeuna mah maneh teu milu-milu. Iya, sebelah kos-kos kira kumaha ieu urang. Ka mana neanana coba? Kai masih adit. Kai punana nyarakeun anak urang teh awewe ngengendong we di mah lalaki ya Allah, kumaha eta meureun tetangga meureun ngomongkeun urang. Masing-masing bisa mawa diri atuh ge. Masing mawa diri heuh emang oge, tapi kan kumaha sih urang herakeun. Yang geus ge tempo atuh ka ditu ge masih adit. Itu sano datang. Itu pas mak embet. Mak embet naon cenah ya? Teu entah. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak embet. Aya naon, Mak? Tumben yo. Aya naon? Rareuwas euing dah. Aya naon sih? Iya, ya perlu. Oh, Nah, gampang belum masuk mak. Kali lama. Cari atuh. Yuk, kali kak. Salaman bujang. Salam mitoha. Hampura mitoha. Hampura. Aya naon ya teh mak? Iya, pan arek bubukeun budak. Oh, Anu kamari teh, Jaki. si Jaki teh da pugu ngari ribut wae yang ieu wae cenah. Aya buru-buru wae, tong teh nyaina mah arek dipugukeun wae kitu. Ya, itu naon. Da ieu aya ieu sakieu geus emang geus dipersiapkeun. Emang budakna ka mana? Budakna keur diwana, kami teh hayang ngendong, hayang ngajak cenah. Emang teu bisa napungan heula sakedeung mah. Nyangke paling sore tuh dah. Ngantosan beli lami teuing. Masalah arek mau gue mah ayo siap ya orang udah nunggu suka pada suka. Ada ieu mah nya ulah eta ye kudu dumuk da urang mah ieu kudu jadi budakna geus kaedanan pisan soalna urusan bangang sama geus kaedanan pisan geus pokona mah ngambek kokosodan geus eta ayo dijadikeun pokona ieu kudu jadi ada ieu urang mah iya budak duit baraduit mah atuh duit lah kalau duit mah disarenkeun heula meurana. Ieu mah geus tanggung jawab bangang mah tenang. Kudu budak aya, duit aya tadi mah. Aya. Di uangna keur hajat di ditu. Geus ayeuna urang nyerenkeun nya ieu. Tah berarti tampi ieu ku besan. Tah aya duit. Nah, kitu nya. Ayo nama men budak teh dicangcang gitu mah nya. Dicangcang. Wae mah dicangcang budak. Maka mana ieu geus nya. Pokona ulang teh anak urang geus gelo. Iya tadi balik kopi. Diberi kopi-kopi aja mah. Bela lah suka. Belanja poina. Ampura we biasanya ya. Banyak gitu wae punyata. Si dumuknya. Dumuk eta gitu. Nongnya ya cemai. Ayo Bapak. Ayo Bapak. Tuh coba bohai. Eta. Bisa 10 juta. Lah mana ujug-ujug diterima. Wah, apaan budakna ge eueuh. Lagi jelema dibere duit nya teu diterima. Saya masalah ku kitu nanti kumaha budak pan geus teu balik-balik kudu neangan ka mana urang. Mending ari aya di si Adit. Eta mah urusan bangang tenang. Budak mah. Mane mah sok babarikeun we sok gampang keur urang mah teresep ka maneh kitu hunggu ari masalah duit mah di kotaan kos naon meureun Kok nya duit dibere nya kurang hari tolak. Teangan heula budakna pan geus dumuk ke kamari ge gini nya. Eta mah urusan bangang tenang. Hanseng eta mah uruskan ku maneh duit 1 juta. Ayeuna mah kieu budak geus ku maneh teh Wah, marek neangan budak hanseng eta mah kita uruskan ku maneh. Sok nejo ka ditu naon maneh ah. Ini minta nejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Oh, eta salah. Punten.
Di mana sih ya? Di mana sih ya? Abi di balik kulon. Ini rarawasi aya naon? Bade ieu naroskeun. Jan, Ya. Cak aya anak uing di dieu henteu. oh itu iya saha? Itu ieu urang mana sih? Abi mah di palihan kulon. Eta aya teu anak uing di dieu. Oh ada di mana ieu waun teu? Yang ente mah orang tanya udah. Itu anak mah saha ngaranna sih? Si Siti tadi ngomong nama cenah ngomongna kieu kamari ceritanya teh keur rek mangkat teh arek ka Adit cenah emang ieu bener kan bumina Adit. Si adik anak urang. Eta aya teh si Siti di dieu. Nya aya budak nama tuh jeung si Adit na araraya. Budak teh teu balik-balik atuh kunaon jurungkeun balik ceu. Eta ge dijurungkeun balik neng. Kita nanti balik sing mama sing neangan sing arep-arepeun. Pun aja diomongkeun ku batur coba. Nya hampura nya kumaha da eta ge dijurung-jurungkeun balik. Bapakna mah mending cicing wae. Ayeuna teh budak kumaha? Ayeuna budak kan di mana? Nya aya budak mah tak kueu cenah oge di naon teh dijurungkeun titah balik ku urang oge nya. Iya, ayeuna kieu eta kan budak uing si dieu wae nya. Geus lila eta ngerakeun ku tetangga diomongkeun eta rek kumaha cenah si Adi rek bener-bener teh anak uing. Ya, Ceu. mama kieu nya. Jadi kieu teh kamari teh dibawa ka bidannya di tespek. Bisa eusian. Gusti, Eta kurang kumaha. Kalau tadi gitu teh aja ya Allah. Oh nya kumaha atuh nya budak dah hese budak geus barararogo kieu. Pangoroankeun aya teh budakna, tita balikeun bapana coba itu bapana meuli cicing wae. Oh, oke. Kayak kurang atuh orang teang atunya. Nah, kumaha budak kita balik ka imbungeun. Coba pangoroankeun heula bejakeun aya mamahna kitu kadi mau dicarekan ku engge moal tidak kalore heula budakna. Oh atunya cicing heula atunya urang digoroan heula. Bamak teh mak. Heuh. Oh, Adit, dengan si Siti tadi mengadang wae di jero ayeuna mah budak teh mangkat ka mana? Oh, mana, Mak? Kok teh ka mana, mak? Ka mana eta jeung ka mana budak uing? Tadi mah aya ngadang wae mentakan oge. Ayeuna ngadengin aya uing ka dieu nya budak Kok teh. eta teh kali kan kadengeu. Sigana teh wawuheun mun wawu sora meureun bawa ini. Mas eta bener aya suka nyumput di kamar mandi henteu. Wah di tayangan oge. Mana budak sih ieu? Naon atuh tadi mengagoler wae da aya. Oh, coba tangan teh suka jalannya. Ampura gitu nya. Ayo salam. Oh, mak. Kita budak kumaha balik-balik mak kumaha indung bapana neangan. Makali budak ngendong wae geus 2 bulan ke. Konya kumaha dari tah dijurungkeun titah balik ke budak embungeun da geus betaheun di dieu. Cici, ini kumaha orang teh iya budak geus dituku. Ayeuna si gembes itu awal iya geuningan tembusan. Nya kumaha nya eta coba nya. Eueuh wae ieu. Nya urang ka ditu atuh sukanan, Mak. Iya jangan si Jaki geus ngalamun wae urang mah besing gelo anak urang. Oh, Jaki kumaha iya cok ulang tahun ke coba ulang tepungan ka ditu. Masih bohai. Ayo besing boga anak kos kieu besing gelo hanya. Masih eueuh kabar Jaki. Tetep amprok-amprok jeung budakna. Wing ka imah nage wae. Oh, iya tuh, Mak. Ayo urang ka ditu atuh. Berarti Urang ini bukukannya. Ijang. Ayo Jaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, orang tarik marelekeun itu masalah budak teh. Kapan budak geus didatangan, geus dituku, ayeuna wujudungna kumaha tuh? Nya kumaha tuh da budak mah digeuningan embungeun cenah. Ya coba nya kudu tanggung jawab itu kumaha sih geus lila. Tanggung jawab kumaha, Oh, nya we, mau kabar-kabar ngatuh bere kabar ke ka urang. Ya pugu eta ieu nya urang teh neangan budak di kamari da budak teh balik-balik kumaha sih? Oh, Ieu karunya teh tuh adi urang. Ieu jaka geus ngalamun wae. Komo anak orang ini kebalik-balik coba aja kumaha orang itu nyaho urusan anjing itu tuh jeung si agar orang teh nyaho naon. Kumaha cenah sih itu coba hayu. Oh, naon ieu maembet. Eh. Ah. Tah, urang mah teh nyaho naon
budak teh geus eueuh 2 bulan nu di imah. Jadi di tangan wae. Oh, Ayo masalah bisa tenang, urusan barang mah. Budak mah ge aya ke di tangan. Ya, lamun kitu mah tuh itu tanggung jawab ai kos kitu mah irutna. Tanggung jawab mah, tanggung jawab tenang. Tanggung jawab di mana eta kos kitu? Heuh akan jeung budak lagi ke di tangan. Ngawirangkeun eta boteng budak mereuneuh ku batur, ayeuna eueuh wae budak babara bulan henteu di Urusan teangan. Bang Aang bener di batu di mah tenang. Urusan ti Bareto ke dituku urusan Bang Aang. Lah. Urusan Bang Aang ayeuna kitu keneh wae kumaha si Bang Aang? Ya tenang wae budak Ngawirangkeun keluarga urang. Moal wirang ieu, duit mah tenang mah leungit urusan Bang Aang mah. Karunya anak urang ya adik urang eta. Tenang, urusan Bang Aang anak urang teh tenang. Adik urang geus ngalamun wae, coba mikiran wae. Tuh, kumaha anak batur gelo sebatas. Kumaha adik urang. Ya elok urusan Bang Aang mah tenang. Nah, bisa kubaran wae. Urusan abang. Berarti mun gitu mah kumpul kebo eta si Siti teh meureun. Tenang, urusan Bang Aang. Arek kumpul kebo, masalah duit urusan Bang Aang tenang. Itu mah ieu. Si Siti mah keur di teangan, tenang. Pokona lamun isukan eueuh kudu aya. Beres, tenang. Ya. Mah beres-beres wae. Yo, membet. Ini mau kieu wae. Kan si Siti keur di teangannya. Mak balik heula jeung si Cici nya. Kayak gampang lamun kita kabar ke ditembung deui ka ditu. Yuk, tiga ayeuna di dinya mah ngawibirang urang. Ngawibirang. Ayeuna budak anak urang beusi gelo. Moal Urang iya. mamikiran. Ayeuna kumaha anak mana diabur. Saanu ngabur. Kumaha sih eta pikiranna mah? Teu diabur ieu keur di teangan. Geus ayeuna balik heula nya. Tenang budak mah urusan Bang Aang rapi ge. Ya heuh itu urang Urang eta balik heula tapi urang mah pokona kudu aya we tah. Aya tenang budak mah aya keur di teangan. Aya Lain urang karunya adik urang ya Jadi tenang duit mah tong sieun nya. Tenang. Urusan Bang Aang. Lain masalah duit, masalah bebener jalan mama. Ayo sok ke di kabaran punten. Itu mak, balik lah. Terus sok segala pamitan lah. Ya, mantakan kan yang awewe teh anu benar. Emang ngomong wae Ya,